biasa kempel ngariung ti belah kaler ti belah kidul. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan nikmat anu teu tiasa kaukur. Muga sholawat sinareng salamna mugia salamina dicurah limpahkeun kepada baginda Nabi, anti korupsi, anti maling sapi, anti menyakiti hati istri, nyatana habibana wa nabiyana wa maulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatna, oge tabiin tabiatna, serta ulang saraku umatna, anu mudah-mudahan ningkeun syafaatna di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal amin. Anu kusim abdi dipikah hormat para kiai, para ajengan asatidul asatidah, anu kusim abdi dipikah hormat para aparatur pemerintah desa RT RW sareng sejabina, oge anu kusim abdi dipikah hormat para hadirin sadayana anu hadir di ieu tempat, boh eta ibu-ibu, bapak-bapak, aki-aki, nini-nini anu kora, anu ngora, anu kolot, anu peot, anu mon sadayana weh anu hadir di ieu tempat, mudah-mudahan masih dihapunten dosana ku Gusti Allah. Ibu-ibu aremut teh syairan milarian ilmu anu nuju kapungkur, anu nuju bulan Maulid emut teh tapi orang jajal ya. Man intaqala iya ta'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa, sing saha jalma anu lempang indit ngaji syalalala bantosan atuh ibu-ibu bantosan walernya syalalala siap sing kompaknya sing saha jalma anu lempang indit ngaji cakep dihampura dosa dina samemeh lempangna. Yeh, amin, pan ngadoa eta mah. Cobi urang jajal sakali dieu yos. Aduh. Sing saha jalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna. Amin amin ya robbal Amin. tahangkin mah bade dites sareng hadisnya ya. Siap? Jalan-jalan ke Antapani, pulangnya beli teh poci, tepang deui sareng abdi anu geulisna kawanti-wanti. Ibu bosen teh ningal abdi di dieu? Wios dilajenkeun. Pami bosen mah bade entos we kitu. Nah, ibu-ibu jamaah sadayana, ayeuna teh urang tos nincak kana bulan naon? Bulan Rajab. Naon ari bulan Rajab teh? Anu terang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulannya kaula saur Kanjeng Nabi. Sareng bulan Ramadan nyaeta bulanna umat kaula. Sareng sing saha jalma anu saum sadinten dina bulan Rajab, maka wajib pikeun eta jalmi kenging karidoan Allah sareng lebet ka syurgana Allah. Hoyong lebet syurga hoyong. Ayeuna ari bulan Rajab teh fadilahna naon ibu-ibu anu terang teu? Ari bulan Rajab teh fadilahna nyaeta pikeun nyucikeun awak urang. Teras mungkin urang ngalih ka sasih Sya'ban, fadilahna teh nyaeta pikeun nyucikeun hate urang. Teras mungkin pindah deui ka bulan Ramadan, fadilahna pikeun nyucikeun ruh urang. Tah ibu bapak sadayana, saur pun guru abdi moal bersih awak urang, moal bersih ruh urang, lamun hate urang teu bersih. Jeung deui moal suci hate urang lamun awak urang teu bersih. Tah urang teh kedah ngabersihkeun awak urang kunaon nyaeta ku nyaeutkeun istighfar,
nyeurkeun sholawat oge nyeurkeun saum. Ayeuna ibu-ibu sareng bapak-bapak osok ngaos istighfar osok cenah lamun keur inget keras ayeuna osok saum neng inun ngan lamun teu kuat mah buka nya komo lamun ibu-ibu masuk scroll TikTok scroll snack video tontonana anu mukbang nya antas we teu janten eta mah saum ngaleres teu. Terus ayeuna osok ngaos shalawat osok nu tarata seseueur nama anu tah terek tek waktuku kecil aku nggak tahu itu sholawat ku lewat ku kira gak manfaat taunya beri syafaat. Jika kau ingin di aku umat Nabi Muhammad, mari bersolawat agar dapat syafaat yaumil kiamat. Terek tek mangga urang aos salawat rajabna sasarangan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Bulan Rajab bulan yang mulia, bulannya Allah Ta'ala. Bulan Sya'ban bulan nabinya, Ramadan bulan umatnya. Bulan Sya'ban bulan nabinya, Ramadan bulan umatnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ramadana wa hasil maqasidana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Aksiru minas salati alayya fa innahu nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun fil jannati. Sok lobakeun kumaneh maca sholawat ka kaula saur Kanjeng Nabi, maka efekna tina ngaos sholawat teh urang bakal dicaangkeun engkin di jero kuburna, bakal dicaangkeun engkin di jembatan siratna, oge bakal dicaangkeun di syurgana Allah Subhanahu wa taala. Tah ibu bapak sadayana, ayeuna urang uihkeun deui kanu tadi. Urang teh kedah bersih awak urang. Bersih tina naon nya eta? Bersih tina dosa. Tah ayeuna urang hisaban deui awak urang sadayana. Timimiti ieu rambut seueur keneh ditiungan apa dibukakeun ibu-ibu. Ayeuna turun kana soca urang loba keneh ditingalikeun kana Al-Qur'an atawa kana HP. Ayeuna turun deui kana bibir urang loba keneh dipake maca sholawat apa ngomongkeun batur. Tah tos kabuktos ku urang sadayana bahwa awak urang teh masih keneh kotor. Mangga urang istighfaran sasarengan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
wasilahna bulan Rajab teh urang sing dihapunten dosana ku Gusti Allah sareng sing dijantenkeun umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupina mung sakitu anu kusim abdi ti kahatur kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten permanentos tahu tempe tos capek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam